Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Simkuring ke suara sunanar tepang deui di Geri Harja Tilu Putra channel. Nyata di channel Bedah Wayang. Ayeuna simkuring etang-etang orang sharing perkawis pengenalan posisi-posisi wayang dina pagelaran wayang golek. Margi dina wayang golek eta aya dua posisi wayang anu disebut wayang jantur sareng wayang goler. Naon ta bentengna wayang jantur jeung wayang goler? Beureun lamun jalmi-jalmi anu tos para penonton anu parantos ningali nu pernah nonton pagelaran wayang pasti uninga karena janturan teh anu ieu gebog ieu wayang-wayang anu sok baris dina gigireun gebog jagat eta disebutna wayang janturan. Di antarana wayang janturan eta nyaeta tokoh-tokoh dina wayang kangge lalakon Mahabharata Ramayana Lokapala. Di antawisna disebut teh wayang gagahan, Ponggawa, teras wayang satria. Contoh-contoh wayang janturan seperti wayang sapertos ieu. Nah, ieu wayang Rahwana, wayang Waskasna, ieu Sugriwa tanapi Subali. Eta wayang-wayang janturan. Jadi wayang-wayang gagahan anu fungsina eta kangge kahiji kangge estetika, kangge keindahan, teras ame katinggalna leuwih herang atau nepi kumaha eta dianggena disebut wayang jantur. Lamun wayang goler eta seperti buta-buta sapertos ieu anu sok sering digelutkeun, anu sok sering ruksak ngagoler itu ieu. Margi ieu mah beungeutna beungeut serem, beungeut bebas gitu. Ai dina wayang janturan mah polana tos aya mahkotana kumaha, terus warnana kumaha sapertos kitu. Nah, lamun wayang goler kaos kieu mah buta-buta, cepot, semar, dawala, gareng, wayang rakyat, atanapi wayang karakter. Wayang karakter seperti wayang wayangan Aagi wujudna teh terus Rhoma Irama, Spiderman sareng sajabina eta aya dina wayang goler. Kitu cenah palawargi upami numutkeun seueurna wayang kinten-kinten sapagelaran teh upami wayang jantur kana 150 sampai 200. Upami sareng ieu mah berarti 2,5-an atau 200-an lah. Seueurnya matak si seueur artos pami bade meser wayang. Seueur menabung, margi menabung itu pangkal ojek gitu tah nya pokona mah eta lah tinggal liwat searching na Google lah menabung pangkal naon kana mah kitu tah palawargi ngeunaan wayang-wayang. Di antawis jenis-jenis wayang golek di Statar Sunda khususnya di Geri Harja nya nu sakaterang abdi ieu mah da ai sa Jawa Barat mah dukat teh teuing nampanginten eta mah ciri sabumi cara sadesa jawadah tutung biritna sacarana panginten beda-beda setiap dalang panginten beda-beda cara sangkatan kosanana gitu. Oke, dina jenis-jenis wayang aya dua, aya wayang purwa, aya wayang purna. Contoh wayang purwa nyaeta wayang purwa teh anu masih kene beungeutna ku kedok, teras kulitna teh kumas, tanapi mun istilah para seniman ku brom, tanapi ku silver, sapertos wayang ieu. Panginten uninga salira oge sadayana oge. Ieu teh wayang naon? Cobi tebak. Wayang naon? 4,000 no Shigova. Laras, Sri Kandi. No. Nya. Nu kieu teh Gatot Kaca namina. Tah ieu wayang purwa. Cirina wayang purwa teh topeng kieu. Wayang purwa teh topeng. Jadi kan aya wayang mah kunaon UNESCO menganugerahi wayang sebagai warisan tak benda yang adiluhung kulantaran filosofi wayang eta teh
nyarioskeun antawis kasayan sareng kaawonan setiap dalang, setiap manusia gitu masa teh. Dumatak ditopengkeun kieu teh ibarat manusia ngalakukeun naon-naon pan Gatot Kaca mah tokona tokoh heroik, tokoh pahlawan. Setiap jalma pasti gaduh manehna teh boga gaduh karakter eta gitu setiap dalang teh. Nya dicontohkeun Gatot Kaca nu mah we ditopengkeun kieu teh estetikna teh kitu. Da topeng gitu brom teh kulitna dikiekeun nya menangkana mah kulit manusia mah teu naon maksudna teh teu dipulgarkeun kulit manusia ai purwa mah tah palawargi wayang purwa teh. Jadi bentenna wayang purwa mah pamunteunna kieu mun kaca hejo atau biru kulitna brom gitu jadi teu menyerupai manusia. Mahkotana sami kieu. Naon sia? Naon? Panting deung. Kasuantan cerikan di kitu nya abinya. Ieu wayang purwa tah aya wayang purna. Upami wayang purnama bentenna teh aya tadi mah ditopengkeun, ari ieu mah menyerupai disarupakeun jeung manusia gitu. Tapi bukan berarti ngarusak etika teu saresna mah. Dia mah menangkap pengembangan anu dilakukeun ku salah sawes dalang nya anu diantarana Abah Asep gitu anu sami mempopulerkan wayang purna di tahun 2000 dugi ka tahun 2010-an sana mah. Upami ninggal dina kaset-kaset anapi VCD bajakan di salah sawes stasiun TV kantos Abah Asep dikontrak ngangge wayang purna sapertos kieu. Jadi aya wayang purna mah bentenna teh wujudna dia jiga manusiakeun dikiekeun. Jadi aya kitu kan bengkung gitu bengkungnya teh terusina gede tapi ieu mah di karikaturkeun manusia dina wujudna kieu kan irungna jadi jiga manusiakeun. Nya intina mah eta mah sebagian tina estetika dilakukan ku setiap dalang diantawisna nya Abah Asep ame penyuka wayang teh aya piliheun nah resep wayang purwa nah resep wayang purna terlepas ti eta mah nganukur salah sawios inovasi anu dilakukeun ku setiap dalang-dalang kitu tah. Tah ieu bentenna wayang purwa wayang purna abdi nu kasep bentenna kieu. Ai mahkotana masami terus badong prabana sami itu bentenna tina kulitna. Sareng deui upami ku ayeuna aya pembaruan teh nyata penambahannya aya ngarubah mah teu dan cuman mayoritas dalang-dalang di Jawa Barat ayeuna majuna teh karena pewarnaanna langkung herang gitu sapertos ieu tah. Ieu kan ngangge prada tanu kitu prada emas, prada silver terus ditambahan ku mutiara. Jadi upami kasebrot ku lampu teh gugur 8 gitu. Ya salah sawios eta mah ame menambah karesep para penonton gitu teh. Hasil Prada palawargi Prada teh ieu nya kriteria kalau bicaroskeun bromna diharangan terus mutiara karena kotong karena curugnya ninggalin nya iya bromna kos ieu mutiara ame lebih timbul gitu cahaya timbul bromna teh kasebrot ku cahaya gitu. Ayeuna contoh anu tacan di Pradana nyata ya benten pangintennya tuh seperti kieu jadi tetip tacan timbul gitu herang-herang teh ieu teh wayang anyar ngan can diacukan can dieuan mung digoler-golerkeun tapi pamitos di bersihan deui ditambah Prada bakal teh jiga kieu
herang kieu. Jadi pamikir pan katingali yang Gatot Kaca teh bener anak Ratu Arimbi gitu, anak hiji raja. Pamikir mah pan teu katinggal anak raja nanti mana ya. Tinggal itu jeung kebul segala tuh pan teu katawis. Tah eta fungsina Prada teh kitu tah. Nambihan estetik. Tak itu penginten palawargi tisim kuring penjelasanana hapunten bilih aya kakurangan sareng kalalangkunganana. Tong hilap subscribe, like, comment, share, toel lonceng Geri Harja Tilu Putra channel. Hatur nuhun diantos di sanes waktos. Sampurasun.